di Mekah loba nu leuwih kaset Saudi jara rangkung Libanon mararancung barodas Turki mararancung barodas tak kuing lamun keur umroh leumpang haleumna hotel sok teu pede leumpang atuh hareupeun Saudi janggu aing teh katuh Libanon bodas Enca Pakistan mencu puas mundur aing tukang sorangan sok nu ganteng teu hareula sia teu hareula kuring tungkul di tukang bari syukuran ya Allah nuhun sakieu tiasa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun nikmat Gusti teh aya eta nganana bawaning kuseur hatur nuhun Gusti aing geus disyukuran mah hate kahibur burudul ti tukangeun jamaah Afrika rock aing nyelap kadihnya babung jadi aing nuhur ulah sombong gelis ek disombongkeun he dengekeun nopi gelis dengekeun ulin sia ka Mekah jadi goreng icih deh Mekah loba nu gareulis Saudi jara rangkung mararancung we Libanon mah bening loba aki-aki ti tatarajong gara-gara molotot kanu geulis we leumpang jeung kieu we jedak kana tihang kuring lamun leumpang di halaman hotel sok teu eureun bujur diciwitan ku pamajikan tukangeun nyiwitan we bujur mata naon cenah ih nyiwitan we nyeri molotot we atuh aapeureun nu geulis katabrak cek pamajikan tabrak bujur ontak cemburuan cek pun bojo mah tandanya cinta ya iya derek tuh cinta kumaha kuring liar unggal peuting aing balik setor gede wae kege balik pasti tak kuring datang jam 2 mobil kadenge menan panto imah geus muka pamajikan geus ngajegah Assalamualaikum assalamualaikum bunga suara mobil balik langsung nanya mana isi Manudin tah sok gitu nyahuan udah aya tulisan agenda foto tah tuh PM pas ngomong pas mana we langsung lebih kapas gitu kanyahoan Pak ayeuna mah lamun hayang dipikannya aku pamajikan teh geuning kumaha doa geuning sia nu matre teh atuh aya leungeun kieu mah doa duit mah kieu teu gaul tadi teu gaul doa dilatih pasian jalan supaya lancar neng di dia ayo lihat mobil atuh kuring ngomong jeung saha tembok diajakan ngobrol ngajieu ka mana-mana enak dikacangin bukan tadi fokus look at me oh gitu you and me look-lookan tak eta Pak panyahoan rahasia yang dipikannya aku pamajikan maku madu duit ambil tuh duit betul cek ibu-ibu ulah munafik sia Hasep dia mah dunia mah teu jauh ti duit dan Nabi nu miwarang miliaran rezeki tinu halal jang bakal ibadah nutupan aurat teh awewe teh ibadah sadeukkeun penutupan teh busana muslimah kerudung lain menang nyieun sorangan batur nu nyieunna leres teu dianggap ku ibu halal sabab dibeli meuli na make setuju
Setuju. Kiai moal boga pesantren syariatna lamun teu boga Duit. leres teu Leres. jangan bangun moal boga masjid lamun teu boga duit jangan bangun leres moal bisa infak sedekah jariah leres teu mantak saud nabi tolabul halal fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal wajib hukumna sabada migawe wajib neangan duit nu halal wajib hukumna jang migawe wajib gitu dan nu gratis ya madun Ya. kudu make Duit. mantak ka kiai ka ustad ulah mitnah wae ustad mah kudu ikhlas ustad ge jelema dari tongan butuh duit Doa. Mau kan iya lah Aduh ya bituit wama bituit sakit aduh ya bituit gesit aduh ya bil fulus nabi fulus mampus aduh ya bil fulus terus tapi kan ngahujun di WC umum mayar parah di Purwakarta berarti sarua kene jeung di Cikampek 2000 kita pertahankan Pamulangan. sampai ada kenaikan harga modal presiden boleh ganti tapi harga ngisi tetap 2000 Benar. ayo kenaikan harga ngisi demo aing ke Jakarta turunkan harga modal viral ta demo tapi ibu-ibu Didi kudu bari nu demo nanya ngero balik gambar tai bayar teh Bayar. pernah di pasar Jumat aing teu mayar kuat ka WC meni era digerewekeun kudu jaga WC Kan bayar Haji teh. Pamulangan ada kena ki. non kang bayar ji men leos bae oh nabi teh nyoy akang di dinya sabaraha 2000 ji pulangan teh. 5000 guru pulangan Oh, pamulangan ada kena ki. saya receh ji anjing deui daripada lapor duit aing ini ka jero deui udah ngahuleng di jero menang 2 menit aing keluar nih sak 1000 bayar 1000 deh gaya receh ji karena hitutkeun karet 1000 beakan aing dewe baca lain yang mikir iya mah dipenta santri udunan ku ustadna 50.000 sabulan yang bantuan bayar listrik meni hese bayarna ira harek majuna pendidikan Islam lamun gitu caranya bener non ngebahas eta asep loba umat Islam teh adil jangan belaan pendidikan umum nek bulan-bulan mayar ratusan ribu jutaan dibayar tapi jangan keselamatan akhirat nah budak jadi bisa ibadah ngangkat derajat ilmu bapa dunia akhirat susah malah layak terus dah ya Allah yang pendidikan umum BPA kan mah khusus komputer mah 300.000 mah bayar mah khusus bahasa Inggris 300.000 mah bayar Bapak di Pak Ustadz ya kudunan pengajian sebulanan 50.000 buat bayar listrik cuma juta pada becakeun ka Ustadz siapa engke disakalibuskeun satahun tapi kan mantap tatangnya kuring meuni barang yang tahu kita pas dopan ikhlas boleh percaya yang agama mah susah bener padahal masuk bukti kentong di akhirat di dunia ketika eta budak ngaji di ustad jadi budak ahli ibadah nu kaangkat derajat pangheulana indung jeung bapana ustad kan ngadidikeun kasebut eta anak saha beri rajin ibadah eta anak saha beri nasihat maca Qur'anna eta budak saha beri sopan akhlakna eta ku bisa ngadidik budak kok padahal nu ngadidik saha ustad di pesantren disebut teu ustadna di majelis disebut teu disebut tapi giliran aya budak bader Badung santri saha sih eta ustad eta
Astagfirullah. Leres. Ayo bantu atuh perjuangan para ustad para kiai na da geuning engge hasil mah budak jadi bisa ibadah indung Bapak kaangkat derajatna alhamdulillah. Alhamdulillah. Natak doakeun di para asep dan para kiai na segera gampang rezekina. Amin. Buat berjuang buat bekal ibadah na amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Hiji aya ibadah capek tapi teu aya nu kapok nyaeta ibadah haji. Ketika suka Masjidil Haram netep Ka'bah kadang-kadang rektor kita jadi da milu heula salat berjamaah kurang salat berjamaah jeung jamaah Masya Allah teu miti ngelewung adzan Masjidil Haram maghrib Allahu Akbar Allah eta nikmatna nu ada ngelewung ka mana-mana. Beres salat sunat qobliyah dan qomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Imam mulai ngadoa di hari wa tadiru subuh bakum luruskan sak luruskan Allahu Akbar Bilal bilu ngagoa Allahu Akbar tenang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nikmat imam beres Fatihah maca Yasin henteu kaget malah nikmat we bak nuturkeunana Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Terus eutik nu careuri jamaah tersolat si bisa ngasih amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Ibadah nikah perintah Allah sunnah Rasulullah ngan eta mah dibarengan nikmat sesuai jeung kalimatan nikah nikah enna nikmati na istu nikah na karasa na aduh kana hadir. Jadi nikah mah ibadah nih atau itu kemah nikmat nu tadina haram jeung awewe jadi halal sabada diakan tikah generas aya walina aya saksina penghuluna terus nanda tangan ta surat-surat kepemilikan leres teh surat-surat nih nikah eta teh STNK BPKB jeung SIM ditanda tangan naon SIM surat izin menyolok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit jadinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Ari kumaha teh nikmat jadi panganten. Panganten lalaki geus dikasep-kasep, panganten geulis digelis-gelis, disandingkan di kursi pelaminan bagikan raja dan permisi sehari. Besok aya laguna qasidah lagu jang panganten. Duhai senangnya penganten baru. Ayana qasidah aya baheula paling qasidah kuring keur zaman leutik nu maena teh ibu-ibu alat baruleun jalan denge naon baheula mah tagoni genjring zaman jadul baheula mukul teh kitu we teh mimiti teu kaanggeus eueuh pareas lagu teh jauh tiadana leres teh nakol pak
tak tak anu nyanyi nanti Cik Ija nu kecerek na bieu tah itu arareuh kapan kecerek na beusi abdi rombongan qasidah di kampung Cidahu tak tak badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Tadi ini Rolling Stone. Ujung-ujungna teh ya kadal haram. Atuh kadal mah. Kadaan teh dek. Eta lagu baheula. Ya bener di nyaranya teh di engkong. Engkong mah. Ini pan pamadok-madok. Baheula mah busana muslimah eueuh. Berukat nu barolong. Tali kutang sing karamat kadeuleu. Gelung pagede-gede. WH teh kutang pagede-gede. Pan eta panjang wadah beuyeung. Slap-slap teh na kutang ieu najis. Lain sok lalajo keur leutik. Leungit tagoni datang rebana kasidah mulai aya variasi geuning sampai ka dilombakeun baheula aya festival kasidah aya nurutan variasi almanar, variasi tasik, variasi nasidaria tiap pesantren dilombakeun cerak cerak jadi poe aing latihan muncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis hah? Kok emak geus kolot di dieu barudak di imah santri meuli alatna baru laleutik moal penting latihan sadaek-daek nakol buka denge kemana-mana opak kadengen nanti opak kadengen nanti opak itu belum opak empinya cucu kadengen nanti gitu meureunna barudak santri sok nyawai kuring balik ceramah teh penting sok hararudang budak teh tarurun ti kobong abah datang abah balik marukaan pantau mobil da sok aya kardus gitu iman biasa lain kode aing ngabahas biasa ada ide dia tuh biasa mah biasakeun ya Allah ya Rabbana bo sekali deui nikah ibadah anu dibarengkeun nya kumaha terima jadi pengantin jalan-jalan ke Kota Baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar sayang digandong pengantin awewe ngerengik tengah penting yang digandong ke pengantin lelaki di kamar ka dapur dilaksanakeun moal pasti dilaksanakan ya pengantin gandong baca pengantin lelaki bungkus langsung tapi coba-coba iya emak tah nu geus karolot udangkeun salaki tengah penting bapana udang mereka dapur tapi yang digandong mah ibu ku salaki digandong moal digandong ngan di kamar keneh dibebeutkeun langsung salaki nanti bangkat dapur kudu digandong mantap sorangan lalaki kejem aya teh nu kejem ieu salaki ka pamajikan aya teh asa dibewah jalan-jalan ke Kota Baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar silih ciwitan ubi agi di mana-mana pengantin kaderak marondokan lekahan cadel pengantin lelaki ka warung meuli rokok balik telat eta pengantin awewe meuli ngagoak anak aeti bahasa Arab lain meuli anak aeti lu maksudna mah ka mana wae sih
pengantin laki ka boboh cadel bari ngajawab etel okok masya rokok meni etel okok di pengantin laki awan di maksudnya manaon sih pengantin awewe cadel deui bari manja ayo enten atentit pengantin laki bahasa planet mana aing teu ngarti saya ngomong nantan atentit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja hayang diga sok euceun geus karolot ayo dengan kuning bukan tilu aya ibadah dibarengan ku nyeri naon asep ibadah dibarengan ku nyeri disunatan nyeri itu asep disunatan nyeri buktina naon kapok itu hayang lamun disunatan nikmat berenang Imanudin kategihan Imanudin inget bahwa yang disunatan nikmat disunatan manekan yang disunatan deui beak sehen itu kabagean bagan profil hungkul asep budakan nama disunatan teh nyerieun bahkan selfie di foto beda jeung baheula maaf ayeuna mah geus modern budak disunatan make laser sagala rupa bener make dokter sunat ayeuna mah disunatan budak disuntik kala di baalan supaya leungit rasa nyer baheula kitu teh urang Pak suntik baal baheula mah nyunatan baheula mah lain dokter baheula mah nah di lemur teh bengkok udah kajebeng meh nakarongkong harus disebut bengkok bukan baheula karek nyunatan budak teh isuk-isuk hareupeun panyaweran imah inget baheula kata kalau isuk-isuk tatanggalna mun aya suara petasan jadi ciri oh aya nu nyunatan sabab nyunatan teh bengkongna ka imah budak teh roncong lahun paksa buang teh oh iya lagi kita yang kasar tapi gue menjadi nikahnya tahun 2000 puas ya puas ini baik ini ulah cenah ulin peting-peting teuing bedakeun sabab ena loba orai kobra liar tengah peuting sekali macok bareuhna 8 bulan loba nu kitu loba awas kadang-kadang indungna sok main antepan ke anak kadah nu apel oh lalakina malam minggu apel ke anak awewena ngajijing martabak endog karesep indungna rumah motor ninja oh teh jauh mah menang aren di babaturan nepi ka indungna teh cek indungna cep sareng saha ka dieu nyalira mah cik neng tos ngantosan ka tadi kudu tadi teh si neng SMS ka abdi mah hoyong martabak endog abdi teh milarian heula aya mah ih calon mantu peladak mah si neng pada dicara kabeng wengi ieu nya atuh mangnya sogok martabak akhirnya apa yang terjadi indungna jongjon di imah nyikat martabak endog anak awewena dinu poe keur di akeun nu ngagotong
rek merkosa ka ustad nu digotong astagfirullah wah ieu darah rendam ka ustad ya nu ngagali kubur sakalian perkosa geus sia nu dikubur mayit astagfirullah wah dendam ya ka ustad ya maaf bu lamun ustad geus teu bisa nanaon geus teu anana ustad geus maot gering santai kuruskeun mayit bu pak geus balik deui kita teh ibadah dibarengan ku nyeri cek Kang Iman berarti geus beres tugas abdi Kang Hajinya budak geus disunatan geus gugur kewajiban geus diislamkeun encan mas kene loba tugas Kang Iman tugas naon pan geus disunatan karek ngawauhkeun hiji syariat eta sabab tujuan nyunatan anak jang ngabereskeun ibadahna eta anak loba salat ada loba umat Islam salah kaprah hajat nyunatan anak namplokeun kanyaah anak lalaki hiji-hijina hajat rame-rame nepi ka 3 peuting teu tanggung eta hajat raramean malam ka hiji jaipong malam kadua dangdut malam ka 3 kiai geuning kiai ka 3 hitung-hitung bebersih kiai disarwakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir pak baheula jeung ayeuna beda akhlak barudak baheula ka indung bapak ajrih ulah waka ngadenge ngambek ngadenge dehem indung bapak ngadeg-deg urang ka baheula cici budak baheula di deheman sok budak aya deheman ku bapana molotot enon pak komik pak komik goblok aya budak itu aya ya ini zaman era goblokisasi aja zaman era penggoblokan masa kini loba budak segala roblok ka indung bapa loba indung bapa nyari hate ku budak-budak baheula rek kaliwatan indung bapa dodongkoan akhlak barudak baheula indung bapak jajalanan orang rek ngaliwat bebeja ma pak calikna geser salin abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi hebat budak baheula akhlak anak orang gitu teh ina ngaliwat tuh jawab gitu tuh indung jajalanan pura-pura teu neuleuh budak eta men saya bener nyungsep di indung kalayak bapak ngagoler di tengah imah dilengkahan siap mereka kagok lincak beheung bapana nih anak juri mis lincak beheung bapana bolotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung esianya tujeng jago dahar jeung teri tina bibir bijil bokap datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terjol akina ho nyakop tuh eta bahasa jurig di mana loba kolot nyari hate ku anak leres itu leres maaf pak bu ibu budak remaja putra putri para santri Rasulullah ngancam ka umatna moal mere syafaah di poe kiamah ka sababaraha golongan ti umatna di antarana disebut ke Rasulullah al-aqu liwalidayhi jelema anu sok nyanyerikeun hate indung bapak maotna teu meunang ridho indung bapak teu kaburu menta hampura ka indung bapak maka di akhirat eta jelema moal meunang syafaat tara salat Gusti salatna mah beurang peuting fardu sunat teu katinggalieun tara puasa fardu sunat eta puasana teu katinggalieun henteu haji umroh na tiap tahun tapi moal meunang syafaat Gusti laras non margina Gusti sabab eta umat kami anu sok ibadah di dunyana tapi rajin nganyerikeun hate indung bapana maot teu kaburu mental hidup ka indung bapa wajar aya ancaman berat naon sababna sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak terutama jasa indung nama ke diutamakan kan Rasul mengangkat ibu-ibu di atas bapak-bapak menjadi 3 tingkat ibu-ibu alhamdulillah antak bapak-bapak ulah macam-macam ka pamajikan sakumaha beungharna nu jadi salaki kumpulkeun harta salakina sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar babalas aya hebat ibu-ibu hebat
Boga jasa teu bisa dibayar ku salak, boga jasa teu bisa dibayar ku mana jasa ibu teu bisa dibayar ku salak, teu bisa dibayar ku anak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan, mengandung lagi. temen anaknya 20 ayo bulak balik aja di jalan. Aneh ya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Beres? Ayah jasa indung teu bisa dibayar ku ayah jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salak. Mana saya bejakeun hiji jenjang menuju kehamilan geuning sakitu beratna ibu mah sok rutin tiap bulan sabulan sakali miceun darah kotor bener. Naon namina? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna men, bahasa Sundana naon? Kotoran atau aja hidup ngepel sorangan kotoran kareseban eta bahasa halusna Sunda kotoran gasuh kusikat kawan eta bahasa Sundana aya bahasa preman aya bahasa preman naon si brewok udah gede si botak jadi merana tulis ya lumayan yang terima bersih wes eta cek ibu atuh licik nu men awewe lalaki henteu justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit ke adan lohor ibu men begitu men dan adan lohor Allahu akbar adan lohor ibu molor 12 ketika isya cek salakina dosa siap sholat sorry kang men bulan puasa salakina mah beurang kokoloyongan leuleuh selapat begitu asup ka kamar pamajikan cacamu hilang nyatu cek salakina ayo sia kanyahoan teu puasa dosa-dosanya dosa sorry kang men akang terpercaya dele berarti lamun ibu boga salah kita salat tara puasa Ramadan berarti salaki ibu eukeur men kumaha cara penanggulangan anak gampang sok tek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki nya tara salat tara puasa punten hakam nya sok tek aing men dua jasa ibu tuh bisa dibayar ku anak ku salaki naon amin beres keur nyiram ge ripuh ibu bener teh bejana lamun nyiram sok loba nu samar kahayang cenah beres teh kamu sanggup cenah bau kahayang kerecek becak segala rupa hayang tumis ojek mana teh jelema nu hamil eta nu ripuh hayang pais bemo pan kumaha wakna menyiram aneh-aneh anu munggahar wae salakina geus adat-adatan nyai dahar atuh dahar paksakeun bararau kang sanguna mukul atuh sok nu penting aya protein mung jeung sate nya akang beli sate mung jeung gepuk kerupuk ceuk pamajikan mung ayeuna sayang jeung naon atuh tong nang tangan ka pamajikan keur nyiram bisi hayangna aneh salakina panang tangan sok hayang jeung naon ku akang dicumponan daripada teu kalaksanakeun budak jadi ngalai cek kolot baheula kitu pan pamajikan nanya tuh hayang jeung pais naon pais pembogaan akal ribeuh sia
salaki ngahuleng teu dicumponan ngelai dicumponan buka engge saneuk baheula pokona demi anak dilaksanakeun mau motor salaki ka mana Kang disunatan deui tapi awas ya lamun geus didahar ulang menta deui beak eta kuya dijual teh oh ieu mah media obat pugu ieu ge jang obat da kuring butuh ge tinggal beuheung kana hulu beuheung ka hulu kuya da percis meureun da percis orai gitu batok nama awakna geus koran ya gitu jauh ubar mah heug bae sabaraha 50.000 tah bayar kontan dipeunceut ka kuliah dibungkus na karese bualih ka imah pamajikan ngagoak teu jadi da disunatan teh ye nyai modern di laser teu karasa nyeri bisa cepat disunatan cepat nyai ayeuna mah teu karasa mana buktina tah atas kudu ditungkulan ku salaki jeung pantes aya peneliti di dunia siapa sih manusia yang terberani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu kok ibu-ibu paling berani di dunia paling berani non buktina sabab ibu berani menghadapi kematian nu paling wani yang harapan maut iwati ibu-ibu jujur ibu boga anak 4 setiap ngalahirkan hiji anak taruhana nyawa sedangkan eta ibu boga 4 eta bukti ibu berani menghadapi kematian buktina ibu eueuh nu kapok lepas jangan nyeri anak nu kahiji karak ngorondang indungna geus mutah deui kumaha kecil mutasan sama beukit titin oh aya dititin bener aya semingin aya cekukuan oh nanya ke nunggu lain mah cing sadare nya sakali ngalahirkeun anak taruhana nyau kalau tutang kai hayang ka surga hayang dirapen ka kuncina dina leungeun disalaki Siti Aisyah naros ya Rasulullah upami umat salira di golongan istri yang lebet ka surga aya jalanna aya bisa jalanna di mana jalanna penta bae kunci pantos surgana kaula nitipkeun ka salakina cara nyuhunkeunana kumaha Gusti hiji sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah culang ulah cerek ulah popolot hasil ngaji ibu-ibu awas praktek 2 senangkeun hate salaki ku tingkah laku Rasul ngagambarkeun mere contoh ka Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha Khadijah di masa jumeneng jeung kaula rumah tangga can pernah wani neuteut kana wajah kaula lamun ngobrol sok tungkul anjeunna ibu sok tungkul are hayang ngepang seduhkeun kopi heula oh bari tungkul ceuk kopina rasa cinta apa rasa rindu salakina calangap kopina rasa sia ibu lumpat ke dapur seduh cai kopi korong masukkeun eta rasa ibu eta ulah karunya bisa karacunan korong 3 senangkeun hate salaki ku dandanan osok dandan Tara ka mana pasar skincare jangan babak belumur pabrik cek paradina kana beuneukan miliaran molor jeung salaki percis nih peletnya bener nu menang nama tukang ojek salaki ka bagian bukelek deh hasil ngaji awas senangkeun salaki ku dandanan ku kagelisan salaki balik digawe jam 5 ibu beles sholat asar dandan beles sholat asar hasil ngaji
anakna nonton mah kondangan sanu hajat Manudin geus bubar madangdan ngajemput bapak ke bandara mah bandara bapak siati sawah naik pesawat napantok hasil ngaji penting bisa sabubarok buka hardeng jendela tinggali keluar geus dandan teh nah nu dibaca mapag salaki datang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah berkah ganjaran pas tasbih zikir abdi dugikeun pahalana ka puncaroge nu di jalan jaga raksa di perjalanana salametkeun di jalanna hasilkeun maksudna hebat istri solehah pernah kitu nungguan salaki balik Salah. geus henteu deui Duit ini tanya-tanya. menungguan salaki balik ngajegat na jandela Nek majak. sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di dapur ngagoak. 11-12 baru jeung reregan no burung jeung no Edan. salakina datang ke tempo balik langsung nempo kaca leunteng bisi nyengsol itu astagfirullah ieu halis nyengsol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka action ibu mapag salaki burinya salakina bengong cek salakina baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku ya Allah di jalan di tempat kerja banyak yang cantik ternyata ini yang lebih cantik hebat bari molotot salakina nempor lipen pamajikan madok pacis ajarnya dia baik pemajikan nyengir lipen medok salakina ngagoak di luar muji cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi lipan medok cangkang jengkol nyelap asa kitu mah uyuhan daek dangdan alhamdulillah daripada henteu sama sekali pan aya eta teh salakina balik di Jakarta gawe geus sabulan pan balik ka imah teh buragiru da sono ka pamajikan datang ka imah magrib pamajikan atuh dangdan kali utang pegat sabeula bau gerwa-gerwi salakina ngagedoran pantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantau dibuka salakina loncat deui keluar beureung ngadeg-deg di pararukuh jeung salakina innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah, ya sore-sore tos aya penampakan ya Allah. Aya ditelek-telek geuning pamajikan. Ah, keun bae pamajikan ge aing sono digabrug we digabrug ku salakina. Salakina gogoakan. Paniti dina kutang nojos. Najis. Semua goreng, bau, nyiksa. Makanya bapak lamun boga pamajikan kesing nangis model gitu eta geus meujeuhna di kana kulkaskeun itu teh kaorok budak ibu gitu teh asuh budak nangak nenek di pararung kati mangti mana kejuri lama budak orok di mandian disedok disifat ditetep ku indung kasep bager sing soleh hayang imam bager dihuapan dibeuweung ku indung matak pantes baheula mah loba budak nurut ka indung sabab loba budak ngadahar ciduh indung kunaon aya loba budak teh nurut ka indung geus jarang budak ngadahar ciduh indung
Ini saya blender aina. Kadaharan teh ajak orok meuli blender. Colokeun alis dipencet bubuk bawelkeun ka orok. Gede we saeutik orokna indungna nu lieur siga blender. Mikiran tingkah laku anak. Loba budak blender aina. Pada ngaguak anak tak iya. Ya anak nah hidung bisa ngajawab anak sia. Puas. Tapi aja eta amalkeun nya. Amalkeun ubar pasea. Hi, kuring geus praktek eta. Pun bojo manyun di tengah imah. Kuring balik ngagero neng kade kenapa aya perlu manyun bae. Kuring mikir kumaha ngubaranana inget kadinya. Sampeurkeun ku kuring bari dodongkoan. Geus pare-pare pamajikan manyun kuring ngaguak anak. Tah iya. Oeng-oeng anyun. Pamajikan keur manyun langsung calangap. Langsung udak-udak. Tapi kate sadar calana tinggalin. Heuh katincak. Coba hayo bisi salaki pundung manyun eta eceut nya. Cobaan ke dieu. 2 jam. Tadi naik jam 8, setengah 8, anak setengah 11 lewat 2 jam. Menang hitung Pak. Terus ngari karena bujur-bujur. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sing kuring kacapean kaleresan anjing pada ke daerah Garut, ke daerah Cikajang anjing teh. 2 dinten di Cikajang, nagina 2 tempat. Sabungi hiji, jadi nginep di Cikajang. Doakeun bae sing sehat, dengan yuswa, anu halatir wengi sing baranjang yuswa, sing barokah rezeki, nu jadi karyawan sing leuwih berkah, nu daragang sing leuwih berkah, nu tani nu ngebon usaha nu bisnis sing jadi berkah, oge bisa PNS na sing berkah. Berkah teh naon asep, kahirupan urang disimpenan kasaean ku Gusti Allah. Hirup jadi waluya, amin. Naon waluya waktu diperlukeun aya. Amin. Harga mararahal ai kabeuli nah. Laras teh. Murah teu boga duit. Nu penting waluya waktu diperlukeun umur disehatkeun zahir batin. Sakitu bae ayo aminan ngadoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعصنا عاقبتنا في الأمور كلها